Pepen. Woi. Pepen. Kamu mau kemana? Mau kemana? Dia. Aing kabur, Jang. Kemana? Ya Allah, lieur aing diputuskeun ku awe. Nembak teu ditarima. Pahe teh jelema mana? Teu aing ditembak kitu. Di situ ditembak itu. Kabur. Kayaknya. Cicing heula di dia. Ka Mana mana? tong neangan uing mun maneh kangen ka uing aing ka Bandung. Uing di dia wae meureun. Aing kumaha deui aing kudu beja ka barudak ya. Pepen ka Bandung. Sorangan dia. Berangkat wae. Sep. Wah, pantun mah teh dikunci. Sep. Batu cungu. Itu ieu. Kadi dia. Nah, si Pepen. Dia yang ker aing di ranggon itu tuh sorangan. Main ngaliwatnya. Ceurik mainna. Ceurik. Heeh. Nya. Ieu ngomong namanya. Keur ka aing ya, keur mitina. Ceurik. Nyamperkeun ka aing. Tah, mainna teh ngomong teh ieu non. Lamun maneh aringat ka aing mah cenah usul ka Bandung, cenah ngomong Ka Bandung, rek ka Bandung. Lah jigana putus asa teh. Jigana mah Nah, ieu jigana mah cai mah ditolak ku si Nur. tolak kusin nu. Emang saya tak bukan? Bogohun ti baheula sia. Si demi Allah. Ya cicing mah terang ngomong ka urang mah. Biasa ti baheula sia mah kitu wae. Aya. Ieu teh. Ieu. Baturan urang. Terus kumaha ayeuna? Nya susul atuh. Aing yang si Nur. Gampang aing yang si Nur. Tinggal miang si Beben. Yang geus moe motor si Boy ya. Si Beben bisa teh nya. Manusia Beben masih Boy bae ya. Si Boy wae. Yang aing disalin we ya. Ya aing di sana heula lah ke Bandung. Iya. Dulu gitu. Assalamualaikum. Salam. Mana di itu aduh barudak teh neangan uing pada mau istri bejaan uing terek kabur ke Bandung itu aduh. Dan 3 jam leuwih, Bro. Adieu. Sarua nya. Aduh Gusti, aing. Iya di si Pepen nya. Pakai acara kabur segala di cai kaos banci wae nya. Pakai masker nah corona kan. Ayo. Yang nak mana? Neangan teh ditu. Neangan heula kitu. Tadi itu Tanya-tanyakeun heula. apa tanya wae. Ieu nanti tanya teh, manggis Pepen teh gitu wae. Ayo. Bawanya, kulit kena di tengah-tengah. Wah, juga No. Aduh lapar. Ngolor di kolong jembatan, San Madang gitu. Pak, pada Cimaros ningali jalan ini. Oh, teh ceninggal teh. Nanya mah hayu urang. Capek. Bapak atur nuhun, Bapak. Mangga. Ya, Pak. Mangga.
Nontonan Doraemon. Oh iya kasih nonton. Arek nih. Gaya. Ya, kayaknya ada segala saya nonton. Yang pitaan dah ini. Mangga. Bade naros. Mangga. Ningali orang ieu teh. Namina teh Pepen. Nuhun Pepen. Ieu Mana ya? Ieu di Podasari, ieu di Majalengka. Podasari. Nya. Ningali. Kabur ieu soalna. Pepen naon kepanjangan namina? Pepen bae. Pepen bae. Kumargi nami abi ge sami Pepen. Pepen. Masa sih? Makanya ke Bandung sapu langsung jadi gede. Yang penting mau dading. Masya Allah. Jadi ngembang. Oh dading. Dading mau oleh teh. Ieu teh. Rasanya. Ulah. Jadi itu ninggal teh. Ente. Tapi ieu Pepen. Percaya. Astagfirullah. Coba. Kita Percaya. kudu naon bukti KTP, masker buka. KTP lah nya. Sok mangga. Mana? Kuat, ayo kita kuat. Gede aja. Nya bener tuh. Perlu dibuka? Papen. Buka bae maskerna. Buka bae ka serwakeun lah dulu. Buka. Ieu mah. Panggilan ayo mah. Hiji we teh. Hiji. Semua. Iya. Aslinya. Aduh, tekerajan tak. Betah. Ya. Aduh, beureum na bae. Oh, di kumaha ya? Jadi nuju naon ieu teh? Kuliah. Kuliah matu. Kuliah. Kembangkeun bakat. Ya, amin. Nah, betul. Terus Hayang sama koneng nu kamari. Ya eta bakat ting ku hayang sama koneng nu kamari. Anu dituk munggul teh. munggul. Aduh. Apa gerak? Pohon teh dihaneutkeun. Kumaha Kang gaduh solusi teh ya. Urang milarian si Pepen teh kumaha ya di Bandung kan luas ya. Ya mau. Urang karek pisan di ka Bandung di teh. Kumargi solusinya ieu nya Bandung teh luas. Pasti kan arah jalan kan? Tuh hafal sama sekali ya ke Bandung urang. Kumargi orang mumpung sakit masjid. Kumaha mun diumumkeun di masjid? Diumumkeun make toa. Pakai toa. Bener. Sorong. Sorong bener. Ini dia dihalokeun di dieu. Ya dihalokeun ieu kan jangkauanna luas. Jadi biasa kalamu ka mana-mana. Mana jik ngumumkeun? Ya ayo ke masjid. Ayo. Tapi yang yuk antar we ah. Ya, kumaha aya keperluan euy abina. Oh, beda Priogi. Oh, abi beda terasih wae. Oh, mohon atuh. Punten pisan. Iya. Kumaha jadi berpisah di dia? Bisa ke masjid ya ke masjid dulu. Kalau orang ya si bunuh diri ya salah nah namun saya ini mah ayo santai ya iya pun Ingat gak kolot gitu. Yang balik tuh boga duit. Mangkat mau boga duit, balik tuh boga duit kumaha ini. Telepon tuh mau HP. Aduh. Tapi mencak di Bandung tiis betah juga nah di Bandung mah. Seminggu ke kajen boga duit mah di Bandung.
何？お前はもう死んでいる。 Awe Bandung ngojang euy. Ih. Geulis ya. Astagfirullahaladzim. Diumumkeun ka sadaya warga Bandung anu namina Pepen ti Majalengka ditunggu saudaranya dari Juhe Channel. Asa aya nu ngageruan make mic. Toa si gana mah di masjid itu. Mana ya? Manggil-manggil aran Pepen ya, budak Juhe. Mana kelak saya. Pepen juga ya mah. Kemana mana? Kenal nih dia. Kenal kaya kemana kemana? Kurang kabur di imah. Kenal kabur nah. Bukan masalah di mah. Heeh, nyanyian sumber suara ah. Suara di masjid di apal tuh. Ayo main di tinggal di Bandung bisa. Sorangan, kolong jembatan. Nah, mending milu orang. Gue kenangan sumber suara antar ayo. Kemana nih sumber kemana? Tadi suara di masjid ya. Di mana? Kita kadar ya nak. Mana jeung saya tak? Kira berapa? Si John. Mana si John? Jangan kan? Si Ray. Si John. Aranaga. Sep John. Jang buduk. Oh, jang buduk. Sieun nanti mah disebut Ray. Ya sieun. Sieun. Sepan leutik baheula mah. Lama leutik. Pendek kideung. Heuh. Hirup nih. Ya opatan ka deui. Berarti peduli kau ya. Aing kenangan bae maneh. Peduli kau ya ada pergi. Kaburnya. Alilieur teh. Ngerek menyatakan cinta nu kedua kalina. Wayahna dukung ya. Bagi dukung bisa. Sok kage adieu lah itu. Next. Ieu bunga tigang Pepen ka neng. Terima. Kumaha ditarima teu? Ditarima teu nek. Maaf, A. Neng bade nikah. Ditolak. Maaf, A. Neng bade nikah. Ditolak. Nuliskeun. Pen. Cicing ulah ku segitu na. Kamana ke dia? Luaran jodoh mah mesti bisa dipaksa. Berdoa baik Allah. Singa doa bae. Jodoh mah ka mana? Diukeun di dia geura diukeun. Turunan we di dia mana menang mojang. Ieu teh di Bandung. Bandung anjing Bandung. Bandung ieu anjing. Yang kan udah ading we gimana? Tapak. Udah ading we wae. Oke, panah. Bisa balik-balik dong ngerakeun mana Balik lagi. kolot-kolotnya kan. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Juhe Channel.